Ringo ini dago-dago kurang jebulnya mobil iya aduh geus kotor sembarang poecan dikupas deh aing coba terus hujan ieu teh kumaha ya geus sugan aya sing-siring lah yang pangobahkeun mobil aja aing geus kotor dia mobil aduh aing kebenaran si Ringo, duh datang, Ringo kan dia, adik, sok. Aya naon geroan teh atuh, aduh, aing geus rusuh teh rusuh, aya naon, please. Lain, urang teh iya mobil ya, duh, geus kotor, sumujan wae, biasa sumujan mah ledok tereh gitu. Aya pangobahkeun mobil, mumpung ayeuna keur aya sum hujan lah gede juga tim marawe cai nambah lah ngandean apa kumaha lah kuselang we kumaha tuh lah mandes kei ya mah aing si sentot di tah rumah mobil teh aing alatna eueuh deui ember eueuh cai eueuh ek ti mana ieu na atuh ieu selang eueuh naon ku aing kudu digawean ieu masih sentot teh ya ide mah kumaha aing we lah. A few moments later. Aduh ya waktu geus lila tetata nih asa cakap dikeun wae si Ringo teh ieu teh kumaha tuh rumah teh bener apa henteu nya bayi geus buludung deui ai gapur kahujanan deui wae ke dipake teh euy percuma di kumah ge atuh alah eta deuleu si Ringo eta ngadon ditikan di keihan deui eta mobil aing anjing eta deuleu kumaha teh eta otakna pan ku aing teh titah di kumah Ringo atuh kalah di keihan aduh ya Allah Anjay. Waduh.